Assalamualaikum rerencangan sadayana, tepangkeun nami kuring Novia Febrianti. Ayeuna kuring bade nyaritakeun dongeng anu judulna Kuda Anu Ngedul. Wilujeng nyaksikeun. Zaman baheula aya hiji kuda anu kacida ngedulna. Eta kuda teh dipiara ku jalma beunghar anu ngaranna Abdul. Nah, unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang dagangan anu diperlukeun ku orang kota. Kusabab ngarasa horeang kudu indit mawa barang dagangan, kuda ngedul teh boga rencana nipu ka dundunganana. Dina hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku Abdul, rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh terus ditalian dina tonggung kuda. Di tengah jalan si kuda teh ngagejeburkeun maneh ka walungan. Barang hanjat si kuda ngarasa hampang sabab uyah nu dina tonggongna bea kabawa ku cai sarta teu bisa kapulung saeutik-eutik acan. Atuh sodagar teh kacida ambekeunna ka eta kuda. Tapi Abdul teu bisa kukumaha da uyahna geus ngahiji jeung cai. Nah, isukna si Abdul ka kota deui mawa tarigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kana kuda. Jiga kamari deui wae, kuda teh ngagejeburkeun maneh ka walungan. Atuh puguh wae tarigu teh bea kabawa palit. Bari jeung ambek, Abdul terus balik deui ka imahna, teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tuluy di karungan sarta ditalian kana tonggong kuda. Di tengah jalan jiga kamari deui wae, kuda teh ngagejeburkeun maneh kana walungan. Tapi basa manehna hanjat karasa kacida beratna karung nu dieusik ku kapas teh. Akhirna si kuda teh ngarasa kaduhung ngalakukeun pamolah model kitu sabab si kuda kudu terus ka kota mamawa kapas anu sakitu beratna. Nah, pesan moral tina dongeng nu tadi teh nyaeta jadi jalma mah ulah sok ngedul jeung ulah sok nipu ka batur bisi akhirna kaduhung sabab kaduhung mah datangna pandeuri henteu mimiti. Sakitu wae anu tiasa dihaturkeun ka ti sim kuring. Hapunten sadaya kalepetanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.